Biasa bagja batur merenang BLT. Ay urang iraha gitu. Justru eta teuing da demo moal piharian ieu pihadeun demo. Lain cenah bejana aya tahap 2 euy cenah kuring da ngadengikeun cenah bagi yang belum kebagian manfaat cenahnya engke aya cenah tahap kedua gitu. Manfaat. Kan ini nya teh saya manfaat mah. Make jong mas kudu nungguan nya manfaat. Kariwat teh. Manfaat. Maksud kuring teh manfaat. Memang baik. Tapi bukan itu nya heueuh. Kieu heueuh da kuring ge jelema normal lah heueuh, hayang lah jiga batur heueuh, model biasa kitu nya. Heueuh da urang teh kategori asup menengah ke bawah, lain menengah ka luhur kitu nya. Tapi insya Allah lah lain milikna meureun urang teh. Gitu. Mudah-mudahan we atuh supaya. Oh bejana teh sabaraha cenah 800? 800. Tadi tumpangan beas. Tuh da meureun beurateun mungun. Oh, Duit eta teh cenah nyokotna teh kudu ku bakrot. Kudu ku bakrot. Oh, make bakrot cenah euy nyokotna teh heueuh sugan atunya heueuh. Mah moal cai. Heueuh tang ke sugan yangan tahap kedua mah tuh kuring jeung biasi menang gitunya baraya sugan dia da tingali kuring imah geus ngagalebros tingalinya geus teu puguh bentuk kitu heueuh can hutangnya ti kakarait urang teh heueuh Bang Emok raweuy kitu sugan we atuh urang teh geus mawa deui Bang Emok lain da bakal menang kloter kaduanya bakal menang pasti pasti cuman kan naon ge kudu bertahap kudu aya ieuna moal hayu we sugan we atuh tong jelema gitu apal ti itu ti pangurus engke cenah aya tahap kedua gitu aya nominasina gitu apaan cenah bakal menang aya deui beas aya beas cenah 20 kilo eta si beas teh 4 liter cenah anu menang beas teh menang deui beas atuh sugan we engke urang geus menang beas teh urang mah tibatan menang beas kalah menang Pajero cenah kitu anu tahap kedua mah cenah menang duit terus nu kaduana menang Pajero cenah nu pada deut jero wah teuing eta urang mah menang sertifikat imah nya teh nya baiklah tong arep-arep teuing lain milik sih urang teh geus kabayang ngantri di desa nya engke teh urang mah da geus ka mana karep ieu teh nya geus hayo we ka karenya tang sidang paleungeun teh pasti ieu urang di duit teh cek urang teh simsalabim cek urang teh bismillah nya dua heueuh kitu cing engke lamun menang ieu mah urang nanya heula ka Besi mun menang BLT Besi rek dipake naon da loba ti kakarait mah heueuh apaan kapan samemeh menang teh cik nginjem heula da urang kerek menang bantuan koreh cok tah memeh koreh geus dipacok teh baraya tah kitunya cek orang Sunda mah kitu janji urang ka Bang Kurili ge ke urang bakal menang nanti saya dapat bantuan saya bayar Biasa masuk nginjem dana talang biasa masuk nginjem dana talang euy ka Bang Ling paribasa ieu 3 poe saminggueun tah tandona teh BLT kumaha BLT na teu meunang pan karunya ya biasa tuh heula tuh nya setengah genep ya giliran urang mayar kasih leuleus tungguan ieu urang ge boga euy kasih leuleus 10.000 sapoe euy pinjaman teh 200 tah sapoe teh 10.000 tah nomor 10 geus bisa dibarukeun euy lulus iya lumayan iya urang boga kanu kieu teh sakalian iku dawet kitu tah kurang yang mayar Bang Emok urang nginjem ka si Batak ieu tungguan si Batak biasa mau saya disebut Batak sembarangan eta teh lain biasa gaduh deh alhamdulillah gaduh banget nyata matak geus disawang-sawang bakal menang bantuan teh nyata kitu bae da bakal menang bantuan bisa apa ngurut-ngurut kana hutangnya mah borok-borok geningan tapi kan bae we urang mah rendah hati mudah-mudahan teu boleh mudah-mudahan we jeung sugan cik dipake naon nyata kitu teh da tadina teh kapan aya bewara cenah menang boro-gura giru we nginjem duit darek menang teh KTP dibenarkeun naon-naon pek teh henteu cerak celok aing teh atuh kita mun menang teh plus we da tadina geus janji kloter kedua sugannya kan tak kloter kedua dana naon ge pasti aya kloteran paling IHH itu teh teuing tah mudah-mudahan we masih misterinya Ayo dina gambar masih si presiden teh geus nembongkeun hareupeunana teh beas
duit minyak. Oh, tiba Pak Prabowo. Tadi Pak Presiden atau mudah-mudahan urang teh nya. Kan bae teh 800 sabaraha we. Ngabantosnya. Kan ngaranna ge bansos, bantuan sosialnya bebas rek sababaraha ge. Mun kitu gaji bisa ditangtukeun sabulan saanu saokna bantuan mah moal. Mending we kitu sabar sugan we atuh. Eta BLT teh sebulan sekali atau kumaha? Nah, justru eta teu ngarti. Jadi jika ada langkung gitu. Datang tadi undang, pulang tadi antar teh ya itu teh. Sok kan kanyan di bejaan nyokot anunya. Bari hari teh kan serentak. Coba kan lamun di bejaan samemehna urang teh teu boga kakak buru-buru pan, teu boga KTP buru-buru. Eta kitu dadakan liurna teh. Lain juga tahu bulat. Ta eta. Lain tahu bulat wae nu dadakan teh nya. Bantuan ge dadakan. Lain besi asli moal 10 juta teh. Moal jangan. Kan baik kajian kene nunungan bansos we nya. Ayeuna panungan bansos mah urang bari hirup bari nyileuh. Eta 10 juta urang teh ari cash, ari eueuh, urang teh tinggal ngaran. Dara diumumkeun na sapiker bari urang nu ngadedengekeun dina sapiker teh meureun kabayang. Lain. Wartosan heula 10 juta teh naon gawe naon cenah? Heeh nya teh cenah gawena teh di pabrik. Sok cenah dibere 10 juta saminggu. Tapi cenah jang kudu ngasaan racun. Sok da mangaya nu daek ujang. Pabrik racun. Tah pabrik racun. Bagian ngasaan. Bagian ngasaan. Mun kitu mah bagian miceun bae we urang dibayar 5 juta ge daek. Embung di bagian ngasaan mah real. Aduh. Eta ka mana si kacanya Allah? Lawan Aya heula. Itu nah, transaksi menilainya pos iya we tarik tunai. Lain juga. Pas debit jika nama kepake 10.000. Pasok kepake. Biasa pada harewasan heula jiga nama. Ya uang itu kepake sama saya nanti saya diganti tak biasa gitu besi oke. Ayo wae. Pengalaman besi soalnya. Besi teu boga jam kasih itu ari ngieu mah ka dieu ya. Kemarin ada jam setoran sore ini malah ke besi. Pas sore teh teu meunang kan balon. Gitu. Jangan kita kayak gitu. Besi gaduh sabaraha? Alhamdulillah gaduh dua. 2 Bangling. Nuhun Bangling. Ai Bang Emo kaya. Ai Bang Emo gaduh, Bang Emo hiji, tah justru eta gara-gara ada Bangling teh nutupan Bang Emo. Apaan teh boga jeung Bang Emo? Ini mah ka Bangling ieu ka Bangling. Tika karait. Padahal sabenerna mah Abang Ling nama tak apaleun. Iya, soalnya besi ngamet. Nyambungnya. Tah eta. Nyambung bae. Besi ngancar di mana we nya? Di mana we geuning teh burung we teu meunang bantuan ge. Utang kabayar ya jang. Naon ge da dimilikan jang. Tak bae Ai teh sikeut cek ka mana ya? Mau apalin gitu. Wah, aku banjir bandang. Wah. Palin. Mama di luar. Ngeleg eta teh ngeleg jang. Oh, siap. Mama di luar. Eta bi di luar ini teu pamit itu. Heeh. Siap atuh besi kumaha penutupan heula tukang ubaraya doana. Doana mah kieu we. Ulah putus asa lamun teu meunang bantuan. Insyaallah da rezeki jelema mah aya nu ngatur. Sugan isuk pageto atawa minggu hareup muncul dataan urang. Tah insyaallah pan bener namun aya mah data urang mah mungkin tina neng jadi ujang. So, tungguan we. Siap. Sabar intina. Sabarnya. Tutup heula atuh ku besi kabaraya. Baraya geuning eueuh euceuna ge tos we nya. Ieu mah ku besi we ditutup. Tos we kitulah cing sabar, tawakal, insyaallah lamun geus aya rezekina teu kudu ditutungguan. Juk di bejaan RTKI mah insyaallah. Hiji deui jangan lupa subscribe gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, like. Tah nya omat ulah poho. Dadah.